Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deuinya ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni, budaya, sakudak sakedikna aya informasi utami nama hiburan para wargi kaum dangu netizen sedayananya. Anu dina dangkat ayeuna sim kuring baris midangkeun hiji carios dongeng nyambungnya anu jejerna Setan Guha Samprani. Ieu teh karangan Bapak Entang S. Anu bukuna medal kirang langkung tahun 1868. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Kalih deui teh eta pamugi sehat walagri sakola wargi lahir sinareng batin. Atuh teu hilap pamugi sagala rupi hajat anu nuju dilakonan nya ikhtiar sing aya dina kalancaran, ginulur rahmat sareng ridho mantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun kukuring tekendat didugikeun ka sakumna para wargi kaum dangu netizen sadayana anu parantos teras manco kana ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Anu parantos nge-like-na, nge-sharekeun link-na, kalih deui anu komentarna hatur nuhun pisan. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, dina dongeng nyambung ieu mah bubukana panginten dina bagian kahiji we ayeuna nya. Tah, kapayuna mah panginten kin satos opening teras bumper mikocok eta langsung lebet kana cariosnya supados teu panjang teuing bubukana kitu panginten. Kanggo nyingget waktos bubukana kitu masa teh kitu. Mangga kumaha ngeunaan naon cenah ieu carios teh? Urang kawitan wae nanging sateu acana aya nu bade ngalangkung. Mangga kapayun. Dikocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Seorna angin turun ti gunung, ngalir kapi lemburan anu aya di handapeunana, asup tembus kana liang-liang bilik imah. Karasana pating puriding bulu penuh keung perwatakanana. Di luar poek meredong, bulan jeung bentang-bentang nyarumput, kahalangan mega hideung anu pating ngalimbung di jomantara. Kilat tarik pating purinyai, geleger sora guludug di awang-awang kadengenahan daruan. Jiga nu mere tanggara yen bakal diturunan hujan anu lain lumayan gedena. Mangkilang harita kakara tabuh 10 peuting para wargi kaum dangu. Di lembur-lembur anu araya di suku gunung Haruman, karasana tari iseun calalomrek lir ibarat di pakuburan nu haraneom pinuh ku tatangkalan nu galede tur barala. Jalma-jalma rehe jempe jiga anu keur pada sarare atawa ngahaja ngaderdempes pedah peuting kacida pika keungeunana. Duka naon perbawana peuting eta hawana keung jeung hate pating sareblak. Nu sakitu ting gelegerna sora guludug teh teu sabaraha gedena turun hujan mah geuningan. Ukur paparalakan bae. Jiga-jigana hujan di jauhna ngan sakadar kabeneran maralak hujan kadinya pedah kabawa ku angin. Tapi paralakna sora hujan kana kenteng cukup nambahan ka keung. Dibarengan ku pating burilakna cahaya kilat anu tembus kana liang bilik asup ka imah.
Keur meujeuhna simpe jempe kitu. Oceak sora awewe nu ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit. Tapi les deui teu kadenge ngan tinggal auhanana kapantulkeun ku tatangkalan jeung pasir-pasir sakurilingeunana. Atuh jalma-jalma awewe lalaki pating raringgeuh nu keur nyalang kerege ngaradak carengkat ngadenge sora ngoceak kitu mah. Brug sora nu lumpat ti imah. Sakedeung ge bruy-bray pantona mararuka, lalaki awewe tarurun bari silih gorobok silih tanyakeun. Sora daun dasar aing ngajerit. Ya eta. Aya naon eta teh nya? Teuing atuh da nya aya sora awewe ngoceak di belah kidul tuh. Oh, buah-buah di imah Nyiwati. Karunya bisi inja manehna kaasupan jalma jahat, mangkaningan manehna sorangan di imahna teh. Atuh sok buru-buru tarareang ka ditu. Teang atuh. Cek awewe hari weus-weus. Oh harayu, buru-buru batur hararea. Urang neang ya ka Nyiwati ayo. Ya bener ayo. Oh, geroteang. Cek lalaki silih ajak datuwarani ari jig sorangan-sorangan mah. Oh, atuh sok atuh buru atuh. Marawa obor atuh poek. Lah, nah da moal poho jalan ieu atuh. Teu mawa obor oge. Ih, yo Mang, bisi teu kadareuleuh mangke. Lamun bener-bener aya jalma jahat, kumaha ngudakna sok? Oke atuh daguan batur, urang nyieun heula oborna. Hih, atuh nyieun heula malila. Nyanggeus atuh. Ari dinya boga obor atuh henteu. Heuh nya kuring henteu. Da kurang henteu deui. Kitu parawikum dangu cek sararea. Tung nama kabeh pada henteu bogaeun. Teh, si kasebelaan teh atuh. Hayu urang aridit. Sugan teh maneh mah ngajak mawa obor teh di dinya boga. Henteu ting ka mana? Hayu. Ya hayu lah berangkat. Pring sadarea pada muru kaburuan imah Nyiwati. Hiji randang ora di umureun 25 tahun. Cicingna di kampung Panjenang. Manehna ngesian imah beunang atau ditinggal salakina. Salakina teh jadi mantri kahutanan anu maot waktu kakarat 3 bulan santasna kawin ngan hadena teu buru-buru boga anak. Nepi ka ayeuna manehna candaikeun deui boga salaki. Para wari kaum dangu hari tages ngagimbung di buruan Nyiwati bari sawareh tinggararo sarta arasup ka imahna. Tetela Nyiwati teu nyampak sarta lampuna pareum. Nyiwati. Nya ka mana si nyai nya yeu? Wati. Tetela ieu mah. Oh, weuh Nyiwati teh euy. Buah-buah basa ngoceak bieu teh meureun. Palang siang dibegal ku rampok atawa macan. Cek nu mentas ti jero imah. Alas si anu bener atuh nya Nyiwati teh eueuh. Naon da dengan ka Nyiwati eueuh cenah. Heueuh mah. Cek awewe kabeh reang. Ih, nyapek bae atuh adilikan sorangan ka jero. Da pira ku kuring make jeung ngabohong segala. Tareangan. Atuh hayu urang tareangan batur. Sok atuh buru hayu. Jangan. Cek lalaki-lalaki kabeh reang beri riab. Legedeut ka kaler, legedeut ka kidul, leo ka kulon, leo ka wetan. Kitu we pareukeub dangu, abring-abringan nareangan Wati pedah leungit. Aduh, ka mana atunya si nyai teh? Tobat teuing bapana cik atuh sing kapanggih. Aduh, Wati. Aduh. Indungna Nyiwati nya tabi cicih bari jeung ceurik balilihan. Teu puguh cicing sakitu poek teh. Berbat manehna ka ditu, berbat ka dieu, lulumpatan bakat kutina ngarasa jengkel mah. Ngan bru bae ngabebeutkeun maneh kana taneuh. Aduh. Ek diteangan ka mana lulumpatan bae kitu. Anak ing geulis Wati ka mana nyanyi teh atuh. Aduh, tobat teuing Gusti. Tong panik heula teh make jeung di taneuh kitu. Aduh. Aduh. Harayu buru-buru atuh batur. Urang teangan Nyiwati. Ko ya ge okor. Duh, ka mana deui atuh? Cek lalaki-lalaki silih ajak datuwarani ari jig sorangan-sorangan mah. Nya harayu atuh marawa obor atuh poek yo.
Atuh jalma-jalma teh gemper ku itu ku ieu keur mah aya kejadian kitu katuruk-turuk indungna gugulingan di buruan bari jejeritan ceurik. Bi mending kena ka bumi bi. Nya bener, bibi mending ka bumi heula ulah kitu langsudan di buruan kitu aduh. Ieu kriweuh ieu. Oh benar bi. Cek sararea riap. Malik jadi ngaronom bicicih ayeuna mah lain nareangan Jiwati. Kemana anak aing? Aduh kemana anak aing? Wawa dirawu mau atau rampok? Aduh anak aing. Sadar. Aduh. Di barantuan atuh. Sok kerantuan ayo. Bicicih tambah cecengkengan. Sakitu pada ngaharudangkeun teh kalah leuar we. Ae manehna Wati. Menges heula ulah wakat ceurik lolong heran kitu cekeng oge. Kapan keur pada nareangan? Aya deui bae nu keur gempeur teh aduh ati ka kamana tuh. Eta cek Bang Samji nya eta bapana Nyiwati pareukum dangu. Eta manehna atuh. Da manehna bapana teh nu kitu mah antepan ka anak teh lain nya dilongokan. Teangan sok kudu teh hayang nyaho teangan. Bicicih beuki adu belajar pareukum dangu. Anu nyarekelaan bukbak disikuan jeung disepakan. Bicicih teu burung pada ngarajengan harita dibawa ka imahna. Datang ka imahna mah ger deui bae totojeran ceurik dicerita. Sok bi di dia bi. Wah teuing. Taryangan anak aing pokona taryangan anak aing. Sumuhun ibi kapan nuju di pagarian ge ku sadayana ieu. Heeh bi atuh keur diteangan ku sararea ieu ge. Nyaci keur diteangan ieu teh. Cek awewe nu mari lungupahan bicici. Para warikom dangu di imah jongjon anu ceurik kading diut. Nu pating koteteng sarta abring-abringan karitu ka dieu di luar jongjon. Nareangan Nyiwati anu leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Kajadian eta memang pada arane sabab kudadak dumadakan pisan. Jeung nu jara di kapalanasaran sararea teh ku ayana sorang ngoceak eta. Nu tetela pisan yen sora Nyiwati. Sararea geus pada teg dina masing-masing hatena yen Nyiwati aya anu wawa kabur kumaung atawa jalma jahat. Nepi ka tengah peuting can bae rek kapanggih malah disaksrak kadu bala-bala. Dikorehan dinu poe ku tatangkalan weleh can kapanggih. Malah ampir-ampir kabeh para rutus harepan geusan bakal kapanggihna deui. Malah bapana mah geus teu era ku kalalakian jeung ku kalokolotan. Bari neangan teh teu eureun-eureun rawah riwih ceurik. Para jajaka paburencai nu kakulon anu kawetan siap jeung pakarangna boh tumbak bedaug atawa kali. Maksudna rek dikotek-tak di teangan dicuk-cruk nepi ka gunung. Ngan tetep sanajan diobek harita ge para warikom dangu teu bisa kapanggih. Jalma-jalma karumpul deui pating haruleng sakeudeungan mah. Malah tingkala cerek malah aya nu pating paruringkak bulu punuk. Maranehna nyangka yen Nyiwati pasti aya nu ngangaroga hala duka ku jalma jahat duka ku sato galak. Kumaha tuh nya kieu iski mah Allah. yo kumaha batur-batur urang teh rek putus harapan wae kieu atawa rek terus nepi ka kapanggihna sabab ari ceuk pikiran kuring hese di teanganana lamun keayaan ti peuting saperti kieu. Kahijina poek bulan, kaduana urang lungse teu bisa sare. Ari kahayang kuring mah sorangan yo. Mending isukan deui bae isuk-isuk keneh urang kerahkeun sakabeh tatangga lembur ieu kabeh kudu milu nareangan. Kajabat ti budak waleutik jeung awewe-awewe anu iwal kitu. Cek ketua lembur di dinya ka para tatangga-tatanggana. Dari pikeun kuring sadarea mah yo. Terserah Bapak RT we. Ayeuna mah reknya ayeuna dipilarian ya ya. Kuring sadarea ridho tur ngarasa kawajiban. Ku ayana dulur urang tur awewe geus aya anu nyulik. Atuh isukan bae nya. Berangnya ayo wae kitu. Tah, pikeun kuring anu jadi ketua di dieu ieu kampung. Karinanya kararanjeun. Nah satuju isukan ti beurang pada neanganana dikerahkeun sakabeh rakyat atau mending ayeuna sakalian kumaha tah sok. Kela kieu Pak RT yo. Ya kumaha Mandira? Ari cek
kuring mah satengahna peuting ieu nepi ka isuk malah syukur-syukur mun ayeuna kapanggih satengahna deui isukan ngaplus anu mentas nareangan peuting ieu dah kumaha ieu Pak RT kalawan para tetangga sajena satujun teu saok kira-kira ayo Cek Mang Dira anu pangkolotna di eta gempungan. Tah kitu atuh satuju lah sok. Ya benar satuju. tah geuning kumaha Pak RT mupakat kana persetujuan ti balarea kieu Cek Mang Dira bari malih ka RT nu harita RT na taya iwal ti Mang Oji. Ari Mang Oji teh kungsi ngukut hiji wanoja nu ngaran Amirah. Malah kalengitan ku Amirah. Nya ari kitu mah pikeun kuring satuju. Malah sajabati rek neangan nyiwati teh kuring ge boga teanganeun anu geus mangbulan-bulan leungit. Sanajan tadi tujuanna rek nyoba ka Bandung. Tapi kulantaran dicuk-curug ka Bandung malah ampir diedar teu kapanggih. Kuring ngandung curiga oge bisi anak kukut kuring nyaeta si Amirah teh nasibna sanasib jeung nyiwati. Tah kulantaran kitu saperti bieu ku kuring dibejakeun. Ayeuna mah urang tong kapalang kitu. Sarerea dipenteak hari duanana sakalian neangan dua jalma nyaeta nyiwati kalawan Nyi Amirah. Kumaha satuju atuh anto? kela ain ikutan Amirah teh terus bae leungit Enjak kitu. eueuh geuning sugan kuring lain leungit nyaeta nu kuring kanyahoan mah nya Amirah teh indit ka Bandung lin malah disusul ku Mang Endil. Heueuh Mang. Nu matak keur diteteangan ku Mang Endil ieu teh. Tapi lah sarwana lebang nepi ka ayeuna eta malah nu diteangan eueuh, nu neanganna ge ngelelep. Matak jadi bingung kitu. Atuh geuning mah batur tak atuh ayeuna mah urang sarerea sajabana ti neangan nyiwati nu anyar leungit urang kudu neangan Nyi Amirah. Eta mah mudah-mudahan sing asak-asak memuntang kanu maha kawasa we duanana supaya kapanggih kalawan rahmat salamet taya ka kuciwana kitu. Cek Mang Dira bari leungeunna acung-acungan ka balarea. Ya siap satuju. Ya jatuh. Ya hayo. Tah ari geus kieu mah atuh sakumaha badamian bieu. Ayeuna saha nu rek neangan peuting ieu? Jeung saha anu sanggup isukan? Hayo ngacung. Nya geus kuring-kuring. Bangsa-bangsa pamuda anu rek neangan dina peuting ieu sok bangsa pamuda. Koreng. Ayo. Bangsa sepuh-sepuh sabios. Istirahat heula we. Cek para jajaka ngaracungkeun leungeunna. Ya kitu mah atuh. Hayo kepada pemuda geura indit. Didoakeun sing hasil. Kuring mah rek nonton La Persib. Aduh kaceplosan aduh. Aing mah keur serius tuh aya we heureuy. Na cara pondongsun rek heureuy mah tong dina dongeng nyambung kieu. Heeh sok atuh. Maaf sok bro. Ya lanjut. Aduh Assalamualaikum dangu. Bring para jajaka ngabring aya kana 12 urangna. Bangsa kolot-kolot ngabring ka imah Mang Samsi. Bapana Nyiwati rek ngupahan atawa ngalelemu Mang Samsi jeung pamajikanana anu keur careurik balilihan kalegitan anakna. Tur kadenge pisan ngoceakna. Saha nu teu rek ngarasa kaleleban ngadenge anak ngoceak tur ngiles taya tapak-tapakna acan. Ibarat nyakna anak hayam anu disamber heulang. Indungna tinggal eja geler we bari babarakatakan. Nyamun jalma mah saperti bicicih jeung Mang Samsi anu ngabangingik ceurik bari adu songkol. Isuk-isuk masih keneh rebun-rebun, jalma-jalma kampung Panyenang geus ngagimbung di buruan Mang Samsi. Kolot budak awewe lalaki ngadagoan barudak morah anu peuting arindit nareangan Nyiwati kadua Nyi Amirah anu geus jadi kaputusan sarerea yen sajabana tedangan Nyiwati teh Amirah ge kudu sarua pada nareangan sanajan leungitna geus heubeul. Wah barudak teh can kene datang. Bawa taruh tulu ya nareanganana. Sidik atuh ari kitu mah barudak ge teu bisa manggihan
Mana lila candaratang, aduh. Nya kemana ulah ada teh. Oh, teuing. Ya Allah, nya kumaha atuh watir teuing eta nyiwati jeung watir ka kolotna. Eta duanana mah geus les-lesan teu eling saeupeting ceurikna yo, Mang. Oh, nya kumaha deui atuh urang mah pan geus ngalemu, geus ngariung-riung di dieu saeupeting pan. Nya ari kitu nama. Tada teuing we nepikeun ka teu kapanggih teh. Duh. Biheung kana nyarorang kalelebahan. Nya bener kitu pisan. Oh, si ngadaru'a we ngadaru'a. Mudah-mudahan we kapanggih ku barudak. Halah. Tuh satu. Tuh asa aya nu datang tuh. Eta barudak jajakal teh atuh para pemuda eta mah pating guruduk tuh lalumpatan tuh tempo. Nya bari ngaracungkeun naon eta teh. Kae naon eta teh, euy. Oh, siga baju mang eta mah. Baju kabayanya. Oh, teka dari lah, kenapa yo? Para wari kaum dangu kolot-kolot pating pun cereng panona narempok kana baju anu diacungkeun. Hatena tinggal lenyap malah ngadadak teu bari sanyarita. Kapengkek ku kaget jeung reuwas nu lain lumayan. Dina hate masing-masing sidik bae nyiwati teh tinggal kabayana anu pinuh ku getih. Aduh. Naon tim? Allah. Naon Iya eta? bah yo, Mang Yadi Bang. Aduh, eta tobat eta naon? Oh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Cek awewe bari pating puriding sarta geus mareungpeunan beungeut na ku dampaleungeun. Teu wani nempo kana baju anu pinuh ku getih. Sedang arapaleun yen eta teh kabayana nyiwati. Iya. Papa RT Mang Dira. Gerak ieu. Taringali ku sadayana. Kuring sadadea mendak baju ye. Ye baju ye. Ciki ka dieu aduh alah. Gimana yo menangna yo? Disangsangkeun dina dahan kiara digantungkeun. Hareupeun lawang guha. Barang ku kuring dicokot ka Cidaherana yen ieu teh kabaya teh aya ieu yo. Oh aya naon eta aya naon? Aya tulisan tuh. Aya tulisan ku getih. Cek taringalikeun unina tulisan yo. Mana Sik kadeun. Sarerea ngaronom nempok kabaya anu nya bae bleg. Hiji tulisan galalede sarta ditulisna jiga ku getih. Ya Allah, Gusti, eta teh getih. Kumaha ari nyiwatina katimu? Naon kadangnya teh aya nyebut siwati geus kapanggih. Mana kapanggih teh anak bibi teh kapanggih teh. Mak Cicih bari tuturubun keluar dituturkeun ku Mang Sami. Mak. Waduh, coba. Atuh da kalakan nempo bajuna jadi we. Oh tuh. Kapaehan we tuh. Aing masuk barantuan eta. Oh, kita bet ka dieu deui. Aduh. Coba anak aing. Mang. Coba anak aing. Sekelebat deui Mang. Para wargi kaum dangu Mang Sam sigit teu kuateun. Lu labuh nangkuban sarta sarua jeung pamajikanana pada pauku ungku kapaehan. Tuh jadi dua nana aing mah. Oh. Sararea ayo garotong dek ka jero imahna yo. Mang, ayo, baratuan. Ayo. Atuh sararea pada ngarajengan heula nu kapaehan digarotong ka imahna. Terus digalolerkeun dina samak. Geus kitu mah sararea tarurun deui bari ti buranjat peda hayang nempot tulisan eta anu aya dina kabaya. Cik jang atuh baca eta ku salah saurang kadinya naon. Cek Mang Dira beri nempo beungeut atim nya eta hiji jejaka anu ngagiwing baju teh. Heueuh nya eta Mang sararea kitu tadi gujurna teh teu ngarti tulisanana. Nah ieu teh aksara naon? Arab lain. Laten sumawona, kuring mah teu ngarti. Heeh, Mang kitu nya sarua kuring ya, Mang. Pada teu ngarti deui. Malah ieu kapanggihinat mah pangheulana ku atim. Tapi manehna teu bisa maca, ngan aku bisa nyebutkeun nya teh aksara cenah kitu weh. Heuh kitu. Nya da nya we teh aksara ieu teh sarua jeung aksara Sunda atawa Jawa ngan ieu mah leuwih hese macana doh. Kekelala cicing kumang sugan ngarti. Ke mana-mana. Sok ieu Bang sugan ieu. Kela ieu teh ke tulisan naon yo? Teu ngarti goreng. Lain aksara nu kieu mah moron. Piraku atuh. Oh, piraku nu kieu mah aksara mah lain gambar atuh. Aksara ieu teh Mang. Nya
Ari saukur getih mah dijulat jalit diatur kieu. Abdi mah percaya yen ieu teh aksara. Buah aksara goib bener kitu. Ya, banyak aya aksara goib kumaha. Aya mang. Teuing atuh sok teu kaharti. Sik atuh saha nu bisa maca saha cing. Sugan ayo maju ka dieu. Puguh sararea ge mang moal aya nu bisa atuh aksara kieu mah da aksara goib. Kawas nama zaman baheula itu tulisan kita yo. Allah. Kumaha tuh sugan aya ieu. Anu geus aya nu diajar coding. Sararea heureuy ieu mah. Rasa dina carpon. Sok atuh. Bingung atuh ari usina hayang supaya nganyahokeun pae hirupna Nyiwati da moal salah. Ieu teh piunieuna teh nyaritakeun soal Nyiwati. Sabab ditulisna dina baju Nyiwati pisan. Anu penting ngoceak bari terus leungit kitu tah perkiraan teh. Ya atuh pasti ieu teh pesan sesuatu ieu teh tulisan teh. Ngan teu bisa macana kitu. Tentang Nyiwati ieu teh pasti atuh teh. Maksud teh. Matuh, sieu we atuh mang kampil mang. Sok kumaha atuh? Kieu. Ayeuna mah urang sarumping we ka hiji dukun nu aya di lembur Pasir Legok. Di mana? Di Pasir Legok. Ki, anjeunna mah sakti dukun lepus tiasa ngaramalkeun sanes kanten kejadian-kejadian anu bade datang tur tiasa kana aksara-aksara goib. Gitu ayanya. Aya. Ulangi deui di mana? Jangan tim jangan kitu. Itu dina lengko pasir palih ditu nu kasebat pasir asepan. Aya lembur hanapeunana eta pasir. Ngaranna teh lembur Pasir Legok kitu. Malihan kasebut lembur sotenan pedah pantes we da lembur imah-imahna teh corengcang. Ukur aya 5 siki sagede-gede saung teh. Kungsi teh kadinya maneh. Acan. Nya tapi lamun nya mah eta dukun wacis. Teu aya halanganna anak urang sarerea kadinya nanyakeun ka padukun. Naon make diulang? Iya tulisanana padukun. Biasana mah kan padokter, insinyur. Kebur atuh kumaha? Nya urang nanyakeun ka padukun. Bari ieu kabaya bawa hayang nyaho naon unina. Jeung deui sakalian nanya perkara jelemana kitu. Kumaha Nyiwati teh masih keneh salamet atawa geus daya di kieuna kitu. Atuh. Hayu atuh. Siap sarerea ayeuna mah pada jarug-jug ka lembur Pasir Legok. Hayu atuh. Ayo. Sarerea lalaki mah pada harayang milu udah hayang nyaho ucap-ucapanana dukun anu rek dipenta saraya mang macakeun aksara goib. Bring sarerea ngabring meureun aya kana 25 mah jeung para pamuda teh. Arindit rek kadukun minangka tuduh jalana nyaeta Atim. Sabab manehna nu nyaho nu nerangkeun ayana dukun di lembur eta. Para wari kaum dangu lempangna sarerea ngageridik pada boga pikiran hayang tarareh nepi kanu diseja. Jauh keneh tim ieu teh. Sedap deui bah. Allah lumayan yo. Terus lihat yo tuh jalan jauh yo. Nya bener aduh. Tata ka dieu mengkolna ye. Tuh geuning ditonggoh bumina itu tuh. Cek Atim sanggeus nepi ka sisimpangan lawang ka hiji imah. Nu disebut lembur Pasir Legok teh geuning para wikom dangu. Nu puguh mah katempo hiji imah ge sagede saung rangon. Di hateupan ku eurih nu teu di salon-salon acan padu ditumpukeun bae. Aduh. Tim. Naon? Gini tim ieu imah teh. Cek maneh mah lembur cenah atuh. Yo. Di dieu mah celuk-celok imah-imahna. Tuh, di Lebak tuh. Mana? Itu tuh hiji jauh ti dieu tuh. Tuh dina lebakeun tangkal awi hiji tuh.
Cek Atim bari tutunjuk nu dituduhan ting raringeuh da teu katempo imahna mah. Keke arantosan mang. Sadayana oge nya arantosan ye. Margi bumi padukun teh alit moal tiasa lebet. Ayeuna mah saya urang sauran bae padukuna sina di dieu sasauranana atawa napi ku urang ditarosna kitu di dieu. Tah, da aya parantinisna bangku awi sok geura supados sadayana kabagean ngadaukeun. Sok marangga. Cek Atim bari daregdeg kana lawang imah padukun pupuntenan. Punten. Punten. Mangga. Aduh, bener asa saumur-umur can kungsi ka dieu. Kuring mah euy. Oh, sami bah. Sok eta cari posisi duduk masing-masing we sok di dinya. Nya mah geus ge. Atuh. Allah. Tutup pantun muka tuh ngebrai tuh. Keluar meureun dukuna. Meureun. Oh, tuh keluar tuh diiring ku si Atim tuh. Oh. Para wari kaum dangu brai panto imah teh muka. Torojol ti jero diiring ku Atim hiji kolot make jubah bodas sarta kumis jeung janggot anu jamrong tur barodas. Kaluhurna make totopong sarta bodas deui. Leungeunna sabelah nyenyekel tasbe anu sabelah deui kundang iteuk lempangna ngadegdeg sarta marigeus bangkung jiga kacida ka kolotna teh. Sareatna ge sakitu sagala bodas, boh buuk boh kumis. Kitu deui janggot anu panjangna ampir nengahan dada. Sok Pak, punten kade bilih ti kosewad. Jalma-jalma nu gadaraguan ting paralohok bengong nempo padukun kaluar anu bleg kawas pandita pertapaan atawa panjinarada tuburun ti kahyangan. Diutus ku Sang Hyang Otipati Dewa Guru mere pituduh nu araya di marcapada rahayat di jagat pawayangan. Mangga sok tali. Iya. Mangga ngenalkeun tak ieu Bapak anu ku urang bade dipundut berkah kalayan pituduhna teh. Ieu tah Bang. Cek Atim mere nasehat jeung ngenalkeun padukun ka balarea. Atuh ngan rob bae pating salongkrong ngarasongkeun leungeunna ka padukun teh. Pak. Mohon. Abdi Pundarsi. Mangga. Oh, Pak. Mangga calik sok. Atos. Siga bade konferensi pers ieu teh. Aduh ampun. Naon? Amun dongeng nyambung serius tong aya heureuy. Udah kebiasaan. Mulai dialog. Hatur salam kalayan Wilujeng Tepang Mama. Oh. Aduh, sakur incu Mama pada datang ka dieu. Pek kadinya aya nu cari ngogo bae bisi karasa sok. Anu caralik yo aya batu naon dah bangku. Cek padukun sorana ancad laer. Brek atuh parawikum dangu sararea gukgek dariuk. Sanajan di luar dangareunah aya jukut ngampar teu mata kotor kana papakean. Panonna mah teu oleh ting polotot narempo kana dadegan padukun. Padukun ge diuk mending ngadaregdeg dina bangku awi anu disadiakeun dina sisi imahna. Tuluy manehna sila iteukna digolerkeun gigireunana. Atim terus pilu diuk jeung balarea nyaeta baturanana. Barudak ada yang maksud naon pangna ka Mama. Pek pok kumaha ieu. Ih. Pek geura tak kitu sok. Oh gitu sakit. Pek geura cacarita sok.
cek mama dukun bari telat batuk ngohkoh tasbih mah terus main. Main naon eta? Nya main tasbih. Oh, terus. Pek atuh tim. Sok atuh kumana? Ku ujang caritakeun, sok bro. Ih, nya mangga we ku amang atuh. Mah teh. Mang. Ya naon? Sok ku mang dira we atuh, Bang. Carioskeun maksud urang teh ka mama kieu. Ih, dak ku Pak RT atuh. Kadinya mending ge pan ye Pak RT teh pan ketua na kieu. Kapan wakil sadayana Pak RT masuk bro. Aduh. Barudak nah kalaka patuduh-tuduh. Baik gerapok salah saurang we atuh nyarita ka mama da mama ge moal nanaon. Bro atuh soji mana eta ngomong eta kadinya bro. Ye. Kieu Pak. Nya kumaha? Sun ieu teh, Sun. Aduh. Sumuhun taun mama. Aya kaperyogian abdi sadaya teh. Eta cek Bang Oji Proykom Dangu. Teu kawer bari dahem jeung eueuhan we kawas anu kasima nyang hareupan mama dukun teh. Barudak orang mah pating cari kikik we jeung sirikeun Mang Oji. Ih, kumaha teh? Sumuhur. Tah sumuhur naon eta? Tuh dasar sarua tuh. Sumuhun ieu teh saurna mama birehna sadaya para hadirin teh gaduh maksad penting anu kalintang penting na ku salira mama kitu. Nya pasti ai penting mah. Moal pati-pati ngabring kieu ai teu penting mah nganaon teh ha naon sok. Jang. Tim naon? Teraskeun. Emang mah teu bisa yo nyarita teh soak yo. Kieu mama yo. Dina wengi tadi teh parantos kapalingan hiji istri batur salembur abdi sareng sadaya para hadirin nya ti lembur panyenang malih kantos ngajerit heula sakali ka kuping ku sadayana los we teu ka kuping deui sora barang ku abdi sadaya disusul ka bumina tah sing goreng parantos ngecagkeun dongengna kitu. Eueuh Proykom Dangu rupina dicagkeun heula nya. Tadi atuh. Ida. Kayak heula tuh keur ditutup ieu. Di off-keun heula mikrofonna tuh. Tah kitu. Duh terus di kamana tadi teh? Rupina dicagkeun heula nya ieu carios setan guha samprani nya bagian kahiji Proykom Dangu. Kamana tah ngiles Nanyiwati teh nya. Sareng eta Nyi Amirah oge kapendak atarpi moal tah. Mangga urang papag cariosna kumaha dina bagian salajengna. Sim kuring tekendat teu punten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina bidangkeun cariosna. Namung tekendat sim kuring sareng sapara kanca ye. Miharep pamugi aya hikmah, aya mangpaatna oge hiburanana kanggo sadayana utamina tina sakur konten anu aya dina kanal Capruk Radionet. Sim kuring sareng reng-rengan seja amit mundur urang patepang dangu deui dina konten salajengna nyaeta Carepon Dongsun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos. Aya teh? Naon? Baso Malang geus balik.